Assalamualaikum kulawartub sadayana. Kumaha damang? Masih hashtag di kosan wae. Dinten ieu asli ngadamel brownies kukus instan. Gampil cara ngadamelna. Upami aya anu kepo, mangga ditonton ya videona. Teu kenging di-skip. Hatur nuhun. Siapkeun margarin kangge diencerkeun, merekna bebas, anu aya di bumi masing-masing. Margarin tadi dilebetkeun kana panci, dipanaskeun, diaduk-aduk dugikeun ka encer. Siapkeun wadah kangge ngadonan, siapkeun nutrikekna, tuangkeun kana wadah. Kocok endogna, dugikeun ka seueur busaan supados ngembang. Lebetkeun endogna, margarin cairna sareng cai asakna. Aduk terus dugikeun ka rata. Atos rata kaaduk sadayana, urang siapkeun loyang kangge ngukusna. Ulah hilap loyangna dikasihan heula margarin supados henteu lengket. Tara, loyangna atos siap. Lebetkeun adonanna kana loyang. Diratakeun. Tambihan meses di luhurna. Sesuai seleranya upami ieu mah. Brownies siap dikukus. Lebetkeun kana kukusan anu tos panas. Ulah hilap ditutup. Antosan dugikeun ka 25 menit. Dina api anu agung. Waktosna buka kukusan. Waduh, lumer pisan coklatna. Pangalihkeun heula kana wadah. Tara, ieu brownies instan nutricake atos jantan siap diemam. Cobian urang potong. Aduh, harumna mah harum ieu teh. Wow, sigana enak. Rekomen pisan kangge kulawartub sadayana anu masih stay di bumina masing-masing. Tuh, nyoklat pisan kan? Cocok pisan kangge anu resep coklat. Wilujeng nyobian. Hashtag di bumi wae. Tur nuhun atos ditonton videona. Ulah hilap di subscribe nya. Wilujeng tepang di video anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.